Maka nikmat pamasan di Gusti Allah teh kulantaran seueur urang we bagi dua. Hiji nikmat teh disebatna nikmat zahir. Nu kadua nikmat teh disebatna nikmat batin. Nikmat zahir nikmat anu nampak. Nikmat batin nikmat teu nampak, teu kaciri. Umumna urang mah sok ninggal nikmat teh anu zahir. Nikmat zahir teh nikmat anu nampak. Nikmat nu kaciri nikmat lahir. Nikmat lahir teh seueur pisan. Hiji nikmat lahir urang dipasihan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hiji negara anu gemah ripah loh jinawi. Sagala aya di Indonesia mah sagala jadi di batur mah cantang tu jadi di urang mah sagala jadi nancepkeun tongkat oge jadi gitu. Di batur mah cantang tu jadi ku subur-suburna negara urang eta teh nikmat pamasan ti Gusti Allah. Urang dipasihan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur disematkeun wattini wazaituni wa turisinin wa hadal baladil amin. Tah baladil amin teh negara anu aman. Mana negara anu aman teh? Urang negara Indonesia teh baladil amin. Non buktina negara anu aman bebas. Rek ngaji urang teu dilarang. Ibu rek ngiringan pangaosan senenan ji. Miluan salasaan ngiring jeboan mangga. Rek kemisan jum ka ditu. Rek jumaahan mangga. Rek sabtuan, rek ahadan, rek jihad, rek jimat, rek jibok, rek jitu mangga teu diulahkeun. Datang Muharraman, bulan Muharram, Muharraman. Datang bulan Rajab, Rajaban. Datang bulan Mulud, Muludan. Datang Ramadan, nuzulul Quran. Ke Ramadan nuzulul Quran. Tah eta teh diperingati eueuh nu nyare. Di batur mah eta teh teu tangkos cantang tu bebas. Lamun rek ngaos teh kudu izin heula kumaha rek amanah. Di Indonesia mah alhamdulillah aman. Wa hadal baladil amin, ieu negara teh negara anu aman. Eta negara anu aman teh nikmat ti Gusti Allah. Nikmat nu mana? Nikmat anu zahir nu katingali. Termasuk